Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya para mitra. Dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajenkeun cumarios Munjung Gondorwo dina seri ka-30. Hapunten para mitra ieu nembe tiasa dilajengkeun deui. Langkung ti payun simkuring nyuhun hapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang dangukeun deui kalajenganana cumarios Munjung Gondorwona dina seri ka-30. Wilujeng ngadangukeun. Yuk ah. Para mitra kaum dangu, nalika harita Mang Haji Wawan teh mukakeun kana eta panto. Sing horeng ting kucubar teh leres wae lauk geus pinuh deui wae para mitra. Ngan hanjakal teu deui manggihan eta Mang Haji Wawan teh dina carana kumaha jeung kumahana cara si lauk bisa ngadatangkeun dugi kaloba eta lauk lele dina eta tempat. Ah, lapur deui wae teu manggihan deui. Nu penting mah mayang rejeki we lah sanaos teu kaparengan ningal ku carana si lauk teh pada daratang kana ieu bah. Ceuk Mang Haji Wawan para mitra. Bari harita ditutupkeun deui eta pantona. Anjeunna tur asup ka kamar mandi kangge sakadar kiih nu kungsi harita teh katahan heula pedah panasaranana palai nyaho ka eta lauk ajaib para mitra. Mitra kaum dangu, saprakna Mang Haji Wawan harita kiih. Anjeunna teras weh mandi. Dugi karengse eta Mang Haji Wawan teh mandi dilajeng ku nyandak abdas. Numawi anjeunna geus tisaprakna janten haji teh ku getolna ngadawamkeun salat tahajud. Bari ngantos dina datangna waktos subuh, kitu picarioseun Mang Haji Wawan dina lalakon poe kiwari nu masih cantrang yen Mbah Ajo teh nembe mukakeun deui kana kaelmuan teluhna para mitra. Para mitra kaum dangu urang lajengkeun deui dongengna para mitra. Giwangkara nyorot ti wetan, cahyana herang, madangan jagat di panca buana tengah. Sakumaha biasa, katetepan anu dilakonan ku papada. Sibuk kana masing-masing pagaweanana, teu nu kolot teu nu ngora. Kitu deui ka barudak lembur. Nu pada arangkat sakola ku gimbungna leuleumpangan bari ocon guyon dipapantes ku dasi beureum jeung seragamna para mitra. Kaum bapa anu ngagarap hanca di sawah jeung kebona oge sarua, kitu deui jeung karyawan anu babantos di bumi Mang Haji Wawan harita. Nanging para mitra parendene kitu kaleresan Mang Haji Wawan teh nuju disarengan Nyi Hajah Murni, nyaeta calik dina sopa pasemahan. Cikopi anu masih ngebul di baturan ku gorengan oncom oge udud samsu anu digapit dina ramu Mang Haji Wawan. Janten gambaran ku teu kirang sagala nikmat dina anjeunna syukur ku muja nyaahna pangeran anu maha welas jeung maha asih ka sadaya makhlukna di bumi alam katut eusina para mitra. Dupi ka mana ari Abah teh Kang? Tarosna Nyi Hajah Murni ka Mang Haji Wawan para mitra.
Sinarieun dirasana dugi jam 8 isu, bah ajo teu acan we aya katingalna calik pirohangan sema. Itung masih kene di tukang, ti isu. Ngaleklek we di ditu tuh. Ngeklek di paguritan, bari maraban hayam-hayam nyi. Teuing meureun aya nu keur diomehan. Duka kandangna, duka kumaha dah akang ge teu acan nempok ka ditu. Tembalna mah Haji Wawan para mitra. Panyangkana kabah ajo anu harita masih kene di paguritan. Kang, janten kumaha istuning kiwari kalajenganana perkawis manggaha teh, Kang? Nyi Hajah Murni naros ku perkawis manggaha. Nu sakumaha geus dirempukeun picarioseunana waktos wengi di bumina Mang Yayan para mitra. Ya, bari urang ngantosan hasil panelungtikan sarerea wargi di lembur nyi. Urang antosan we nyai. Dan nu bener mah pasti katenger. Jeung nu salahnya pasti bakal katara. Nyumput sajeroning bumi lepas ngapung ka awang-awang lain jadi halangan keur nu kawasa mamukakeun karusiahan hiji jelema. Sabab pingaraneun makhluk mah masih kene beunang ku owah gingsir dina lebah kawengku ku sifat teu daya jeung upayana anging pinulung Allah nyai. Tembalna Mang Haji Wawan harita para mitra. Memang leres da sadayana kantun ngantosan kumaha hasil kahareupna ngeunaan tungtung eta masalah anu kiwari sanajan dihenteu teu oge geus ngeusi kana katingtriman imah tanggi anjeunna. Oh nya Kang Haji, hiji deui ieu teh nyai teh nampi wartos basa isuk-isuk teh meser gorengan di warungna Cedarini. Eta aya nu nyarios teh kieu, taneuh anu di kebon tiwu teh Kang, sing horeng mah dipeser ku manggaha eta teh. Deg atuh nyai teh ngadangu kitu hate teh asa janten kumaha nya, ngarasa panas madan teu. Nanging ku bisa kitu eta Haji Duloh teh geus sapu kawitna masareng akang. Kalah kabolai janten teh ka manggaha geuningan. Cek Nyi Hajah Murni para mitra. Kedal rasa kuciwa jeung teu geunah rasa sapratna perang taneuh anu di Haji Duloh teh. Anu kungsi geus sapuk patawi serga jeung salakina teh sing horeng gagal. Nyaeta peda carana dibeli ku manggaha kalayan harga anu langkung numutkeun beja ti batu. Nya kitu nyi. Lupia akang mah terang teh nembe ayeuna ka poko eta ge diwartosan ku nyai. Tapi naha Mang Yayan jeung Mang Kampleng waktos wengi di ditu teh geuning teh nyarios nyanyi. Mang Haji Wawan reas ku ngadanguna. Terang manggaha sing horeng anu geus meuli kana eta taneuh kebon tiwu Haji Duloh para mitra. Nya panginten Mang Yayan ge teu kaemutan da engkang. Anjeunna panembe pisan kenging papait. Nya eta ku almarhum putrana teh. Walar entengna Nyi Hajah Murni ka Mang Haji Wawan anu harita nyesep udud tina padudan bari disambi ku nyuruput kopi para mitra. Teu lami kitu para mitra, ari bah ajo tegek calik wae anu entos ti paguritan. Wandana katingal bingung sabab da memang aya anu disumputkeun ku anjeunna ka Mang Haji Wawan jeung minantuna. Gorengan oncom wan, kabeh kieu abah ieu mah. Cek bah ajo para mitra. Ngawalan kocapna dina harita calik sareng di rohangan sema. Nyarikat atuh ngahuap gorengan oncom. Sumuhun bah, kenging meser di warung Cedarini. Tadi mah hanet kene, abah lami di paguritan wae janten geus tiis ayeuna mah. Nuju dinaonkeun kandang hayam di tukang teh bah. Pang Wawan ngiring naros ka bah ajo para mitra. Eta wabah bade dipisahkeun lah antawis jago Bangkok jeung lokal. Nu mawi da sok ngadu wae ari dicampur teh kituan. Tembalna bah ajo para mitra. Nya bari ngahuap deui kana gorengan oncom. Rasana teh raos, hipu dikunyemna ge. Memang oge kabeuki anjeunna kana gorengan oncom mah para mitra. Nya itu we atukeun wawanita sinamang adongnya nyieunkeun kandangna atuh bah. Cek Mang Haji Wawan. Kunawisan kata nagi batur ngarah nyieunkeun kandang anu dimaksad ku bah ajo tadi para mitra. Teu kuduan, nya abah ge bisa. Hatur lumayan aya ketra-ketrikna abah teh janten teu nganggur teuing
Da bosen teh ari cicing wae teh wan. Oh iya bah, tadi murni waktos di warung teh kungsi nampi cariosan ti wargi. Yen sawerna tanah kebon tiwu Haji Duloh teh anu bade hari tadi peser ku Kang Haji. Sing horeng mah dipeserna teh ku Manggaha bah. Nyi Hajah Murni nyambungkeun picariosan harita ka Bah Ajo para mitra. Tegue atuh Bah Ajo anu satadina keuraos ngadahar gorengan oncom teh teu sirikna bade ka beuheulan peda nembe ngadang wartos ti Nyi Hajah Murni ngeunaan taneuh anu di kebon tiwu teh para mitra. Nu laras mur ya teh. Tarosna Bah Ajo kuanda anu heran. Sumuhun bah, laras. Gening wan, geus kanyawan palebah dieu mah atuh. Da moal nya taya maksud jeung tujuan. Nu utamina mah kasirikan kumajuna maneh teh wan. Pang-pangna teh sirik rek ngahalang-halang usaha maneh. Geus yakin abah mah wan. Yakin ieu teh. Sirik sajeroning ati. Geus teu bisa dibendung-bendung deui eta kahat ningal maneh. Ceuk Bah Ajo para mitra. Gampangna nyerenkeun pandangan ka Mang Haji Wawan. Nu salaresna Mang Haji Wawan geus sami oge mikirna teu jauh jeung naon anu dikedalkeun ku Bah Ajo nembe para mitra. Sumuhun bah, kahartos ku kuring oge. Nangingkeun lah ari perkawis eta mah bah. Ieu mah kuring ge dinten teu da masih kapikiran ngeunaan Kunti teh bah. Mang Wawan tembalna para mitra. Anu salaresna mah masih dilingkup kumikiran Kunti anu disangka leungit di imah manehna. Eta oge sami wan. Pamajikan sigaha anu ayeuna anu geus nitahkeun mamedi keur ngakirim jeung ngaleungit di dieu. Janten mun kocap abah ieu dipercanten ku maneh duaan teh. Anak siayan dijadikeun tumbal lain ku Kunti nanging ku Gahat. Sedengkeun Kunti mangrupi kabisa ti pamajikanana. Ayeuna anu nitah keur nyiasatan kajadian waktu harita teh lain batur lain saha. Justru istri manehna sorangan eta teh wan. Bah Ajo tembalna nu janten palebah dieu Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni ge atuh olohok bingung para mitra. Du bisa jauh kitu Bah Ajo bisa yakin jeung terang kana perkawis anu ditaroskeunana harita. Kela bah, rupi hari abah tiasa terang kitu kumaha ieu teh nempo ti mana atuh bah? Taros Mang Haji Wawan ka Bah Ajo para mitra. Nanging Bah Ajo ge masih bingung ku bade balaka teh da aya rasa sieun teh nyaeta bisa teu katampi ku hate anak jeung minantuna bisi kitu para mitra. Ya eta mah numutkeun pandangan abah we wan. Dina samentawis pikiran eta mah. Nu mawi numutkeun abah mah bisa janten kitu maksud tadi teh. Tembal Bah Ajo kocapna masih nyumputkeun kana perkawis dirina basa wengi anu geus deui ngabuka kana ilmu kateluhanana para mitra. Ulah langkung obrolanana ka batur-batur heula bah. Disingkeun malah kawalik fitnah deui engke teh. Nyi Hajah Murni ngiring tembal dina halna peupeujeuh ka melangna kanu jadi bapa para mitra. Sumuhun bah, ari sugan teh abah teh nempo sorangan ku carana nembe nyarios kitu teh. Janten intina mah masih kene numutkeun pandangan pribadi abah meureun ieu mah nya. Mang Haji Wawan tembal deui ku saruyu jeung pamajikanana. Dinarehna terang yen naon anu dikocapkeun ku Bah Ajo teh masih kene mangrupi pandangan pribadosna para mitra. Para mitra kaum dangu, carita jeung tembal carios geus gentos waktos. Kiwari di waktos beurang, panon poe panasna gentrang. Kasibah ku angin alam mawa hawa anu asa hareudang nanging teu pirang.
Dandaunan jeung tatangkalan tinggal rupai pedah angin anu ngaliwih kantenan daun cauma masih kikipit anteng we pedah katebakna ku angin beurang harita. Nyaturkeun ka Mang Yayan jeung Mang Kampleng anu kaleresan poe kiwari nuju katugasan ku manggaha basa enjing ka imahna ngarah bisa ngagarapkeun raretan keur nembalan taneuh di kebun ti. Eta kebun erek deui dijieun kebun terong jeung palawija sejena para mitra. Ngampar luas ku sesa tutuwuhan tiwu janten pigaweun keur maranehna duaan. Elo sigaha Mang Kampleng lain teh atuh nyewa mesin keur ngababadang ieu tiwu-tiwu sesa teh kanita arurang keur ngawitan ti awal sinarengse dugi ngajadi kebun anu dikahayangkeunana. Ieu teh da moal beres genep sasi atuh keur ngagarapna hungkul hari duaan mah. Mang Yayan bari celas sada bedog anu mancelaskeun kana tiwu anu narangtung bari diriung bareng ku alang-alang para mitra. Eta boga dunungan teh teu boga hate ieu mah Mang Yan. Panas kadidinya ge isuk urang duaan nya ka imahna sugan aya kocap langsung kawana ka Abang teh. Ngiring prihatin yang sedina boro-boro. Kalaka anteng yang sombong kunita arurang teh nya. Tembalna Mang Kampleng ku saruana boga rasa keheul dina harita para mitra. Ayeuna mah kieu we atuh Mang. Masih diantep ku urang ge Mang Kampleng. Tapi ulah disangka urang teh cicing. Sabab urang bakal nalungtik ku cara urang. Moal bakal janten tingtri merasa hate muncan manggihan bener ka saha anu geus nelasan ka pun anak. Sabab yakin eta teh gaha eta teh Mang. Mang Yayan nembalan bari bedog teh dipancelaskeun deui kumaha nafsu. Nyapatkeun tiwu lain hiji jeung duana, naing sakaligus 5 tiwu para mitra. Bati kumaha rasa dendem ka manggaha anu diyakinan geus ngalapati ka jeuneuh putrana. Tapi tadi mah dunungan teh siga anu gering ya Mang. Teu biasana wandana pucet kitu. Ken memang geunteng lah mun bisa masina ngantunkeun we sakalian lah. Sabab geus lain kuduna model manehna kudu diantep hirup mah. Temalna Mang Yayan anu geus taya rasa mang-mangna dina ngayakinan manggaha anu geus nelasan ka putrana para mitra. Nya mitra kaum dangu sadayana nalika siang harita anteng duaan Mang Kampleng jeung Mang Yayan ngurusan garapan kebon aya Bah Ajo anu ngahaja nyampeurkeun ka Mang Yayan jeung Mang Kampleng anu keur digarawe. Yan, capek oge atuh ari kuduhan digarap taneuh saluas kieu mah Yan. Rek diarah keur dijieun balong atau nepi kebun ieu teh Yan. Bah Ajo tarosna bari muru nyaketan ka Mang Kampleng jeung Mang Yayan harita. Duanana oge janten minge sakedap tina damelan harita para mitra. Geuning aya kolot jeung saha kade Bah? Mang Yayan haros ka Bah Ajo harita bari sasalaman kitu oge Mang Kampleng. Sumuhun jeung Mang Haji Wawan Bah ka dieu teh. Mang Kampleng ngiring taros oge para mitra. Sumuhun itu si Wawan mah keur ngilikan sawah anu bede itu. Nya kaleresan ningali ieu kebon aya jalan urut di babadan disusur teh. Lares wae da pasti aya maneh di dieu teh. Tembal Bah Ajo cara omongna malapah gedang. Nu padahal kaparengan aya maksad oge anu bade ditaroskeun ka Mang Yayan mun panggih. Nya kaleresan panggih oge di ieu kebon tiwu para mitra. Sumuhun mah. Duh hampura wengi oge abdi teh. Kapopokeun keur nyarioskeun perkawis ieu nya gaha teh meser taneuh ka Haji Duloh basa harita teh. Nya ieu mah kaleresan aya Abah lah sakantenan we urang ngobrol heula mah atuh nya sakedap lah Bah. Mang Yayan pokna harita ka Bah Ajo bari calik di taneuh disarengan ku Mang Kampleng oge. Hiliwir angin maturan raos ditambi gelas oge dimaeran cai nyaeta cai kopi anu aya dina teko harita para mitra. Sok da Bah bari ngopi urang ngantosan Haji Wawan ka dieu. Ngobrol heula balah. Da ongkonna geus waktosna minge ieu teh damelna. Hatur nuhun Mang Kampleng. Lain ari perkawis taneuh mah teh jadi pikiran keur Wawan jeung Abah oge. Ngan perkawis kamari anu memang masih janten misteri teh.
Kocapna Bah Ajo ngawitan carios gudang catur harita para mitra. Upalai terangna kalajenganana cara anu geus disawalakeun basa wengi di bumina jeung wargi sejena para mitra. Justru eta Bah, nya panginten abah tos kenging wartos di aja wawan. Nya kitu janten memang istuning palebah dieu mah kuring curiga kadunungan sorangan. Maksudna kagaha warga sejen geus percanten da moalnya keluarga abah teh munjung. Tembal Mang Yayan saperkawis nganter kocapan tina hasil rempugan wengi ka Bah Ajo para mitra. Sumohun Bah, ngan masih bingung pikeun urang jeung Mang Yayan ieu teh khususna dina carana kedah kumaha pala bisa nalung teh kabeneran buktosna kadunungan teh. Yen istuning dunungan teh munjung kitu Bah, masih hese lieur ieu teh. Mang Kampleng ngiring tembal dina cara harita anu memang keur aya rencana duaan pikeun bisa manggihan karena cara bukti yen mangga teh jelas jelema anu munjung para mitra. Nyari diantawis sababaraha katerangan anu dibejakeun ku wawan dina hasil wengi rempugan di imam maneh teh yan dugi ka Abah oge da eta mah. Nanging Abah panginten ukur bade nambihan yakin we ka maraneh. Naon anu dicurigaan ku maraneh teh leres dayan. Nu nelasan ka anak maneh jagaha dunungan maneh sorangan keur tumbal pamunjunganana nyaeta munjung ka Gondoruho. Walerna Bah Ajo harita para mitra. Janten Mang Yayan oge nya kalebetna Mang Kampleng ngiring olohok. Teu jauh beda sapertos waktos Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni ngadangu katerangan ti Bah Ajo di waktos isu para mitra. Yakin sih, geus memang yakin Bah. Nanging ieu teh janten bingung oge dupina Abah bisa nyarios kitu nah aya bukti anu dipanggihan ku Abah deui. Taros Mang Yayan harita hatena panasaran dume ku ngarasa anehna tiasa terang Bah Ajo nyarioskeun ku teu make tedeng jeung aling-aling dina nyarioskeun kitu ka anjeunna. Sumohon Bah, dupi tiasa Abah nyarios kitu nah Abah teh manggi bukti enggal ieu teh Bah. Sarwana taros Mang Kampleng ge ka Bah Ajo para mitra. Tang tosian, malian wangi tadi manggihanana, nanging urang bingung ngomong ieu teh yeuh. Sabab aya kakaitan sababaraha hal anu disumputkeun ku Abah ka anak jeung minantu ieu teh yan. Tembal Bah Ajo tegasna ngawalar kana panasaranana Mang Yayan jeung Mang Kampleng harita para mitra. Ari pihadeun keur sarerea kunaon kudu bari aya anu disumputkeun atuh Bah. Mang Yayan naros deui, dupi palebah dieu anjeunna oge ngarasa heran sorangan. Ari ceu kuring mah Bah, nya kunaon atuh kudu make disumput bunikeun, kadana mah balaka we dengaran beunang naon nya? Nya eta beunang pituduh kitu. Ngarasa enggalna lah tiasa naon rengse kitu masalah kiwari teh. Nu mawi pan ieu mah nyangkut kana kasalamatan sadaya wargi sejena oge Bah. Mang Kampleng ngiring nembalan dina halna sami jeung Mang Yayan para mitra nyerenkeun jeung ngarahkeun ku langkung saena Bah Ajo kedah balakawan. Sumuhun kadinya nama Mang Kampleng, nanging dina palebah anu disumputkeun teh ka anak minantu teh lain saperkawis hal biasa, janten bingung nyalira Abah ge. Walerna Bah Ajo dina cobi anjeunna ngajelaskeun kana saeutik halna boga alesan nu pasti pang-pang manehna nyumputkeun hiji Rusia ka anak jeung minantuna teh pedah ieu Rusia teh lain Rusia samania para mitra. Nya kieu we atuh Bah, manawi ieu mah nya Abah teh percanten ka kuring jeung Mang Kampleng ari nya rupina ieu teh aya tujuan keur kahadean sarerea perkawis Abah nyumputkeun Rusia ka Haji Wawan jeung Nyi Haji Murni. Abdi oge moal maksa lah supados Abah balaka mah. Ngan mun sakintana Abah teh percanten palai kenging jalan jeung carana oge ngara bisa hade lah dina balakana taya salah keur ngomongkeun. Nya mangga eta mah sok diobrolkeun we ka abdi sareng ka Mang Kampleng kinten-kintena kumaha sareng kedah kumaha. Nya atanapi kieu we atuh. Wengi beres tahlil abdi ka bumi haji lah kaditu napangan Abah supados urang teh tiasa jongjon ngobrolna. Kitunya Mang Kampleng. Saurna Mang Yayan harita nyambat nyaurna oge ka Mang Kampleng para mitra. Sumohon Bah, kalaresan ke wengi abdi oge nuju jongjon taya halangan keur maturan Mang Yayan mah kaditu. Ceuk Mang Kampleng.
bari nyesep udud anu harita dicandak tina bungkusna para mitra. Nyatu mangga yan pami kitu mah jatelaku saya upami yan karsa mantuan karena dapat abah kiwari mah tuh. Tembal nabah Ajo. Lajeng telami teh Mang Haji Wawan datang oge para mitra. Nuntos ngilikan pare di beh kidul caket ka eta kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Duping ngilikan pare teh geus rek dipanen sugan Ji. Embal Mang Yayan bari naros ku dongkapna Haji Wawan ngiring ngariung dina harita. Panen mah antawi saminggon deui teh Mang Yayan. Ngan ieu mah mastikeun we sugan bisi parete pada gabung. Ari pek alhamdulillah geuning sae. Tembalna Mang Haji Wawan bari ngaluarkeun udud lajeng disusupna. Kukusna ngebul buyar ka bawa angin para mitra. Dumeh raosna angin di kebon. Sakadar beurang geh masih karasa ni isan awak harita. Wan, ya si Yayan teh yang kampleng ke wengi bade ka bumi. Nya nembe ku abah teh diajak keur ngopi sareng di ditu lah. Mbah Ajo kocapna kumi beja. Yen Mang Yayan jeung Mang Kampleng anu bade ka imah ke wengi nyaeta ka imahna Mang Haji Wawan para mitra. Nya mangga atuh Bah. Ngan punten Mang Yan panginten kuring teu tiasa maturan ke wengi mah. Nu mawi awak teh ieu teh rada karasa lalinu deuh. Bade diurut ka Makasmi kuring teh. Tembalna Mang Haji Wawan para mitra. Dina kalersan ke wengi anjeunna mah teu tiasa ngiring gunem catur. Janten aya parangna maksud Bah Ajo oge dina kaleresan ieu mah anu bade gunem catur balakana saperkawis ngeunaan cara manehna anu geus bisa mukakeun bukti ka kaluargi manggaha yen istuning manehna munjung jeung pamajikan manggaha teh lain samanea keur dianggap enteng ku salaku jelema umum. Nya teh sawios Ji, mangga we Haji mah, rupi urang mah biasalah. Reka wangkong we tiluan etang-etang sapertos baheula deui nya Bah. Sumuhun yan. Ongkong we mana mah bisi rek istirahat mah. Ya memang abah geus lila hayang ngawangkong deui teh jeung Yayan sapertos bihari. Tembalna Bah Ajo anu teu berat dina anjeunna terang yen Mang Haji Wawan teu tiasa maturan dina cara nyemahna Mang Yayan jeung Mang Kampleng ke wengi para mitra. Yang geus atuh pami kitu mah Mang Yayan oge Mang Kampleng. Abdi bade permios heula nya ah. Bade ka bumi Mang Ojak ieu teh aya pitaroseun lawuk ka anjeunna. Mangga Mang Haji, ieu kami oge da bade lajeng deui gawe ieu teh ninges ote kaleresan aya abah ka dieu. Tembalna Mang Yayan para mitra katutur ku Mang Kampleng oge sami. Harita Mang Haji Wawan geh muru ka arah mulang deui disarengan ku Bah Ajo. Nu kantun nyarioskeun kangge wengi dina carana Bah Ajo anu bade balaka. Ih Neng Nong para mitra, dongengna kabujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui dina seri ka-31 nya para mitra. Hatur nuhun sakali deui ka para mitra kaum dangu anu masih satia ngantosan kana kalajengan dongeng anu dibantu ku simkuring dina carios Munjung Gondoruo. Nyaeta ayeuna teh dina bagian ka-30 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna urang lajengkeun deui engke sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.